Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dulur barani patepang deui dina acara anu maneuh eta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten ku radio siaran pendidikan barani Radio Bandung nu dipigandrung. Dongeng Sunda ieu nu digarap ku simkuring pun Ius teh. Tanapi Kang Ius carita anu digarap teh nyaeta Gumilar yasana Sukandar. Dulur barani sadayana di mana bae ayana ku kituna sumangga atuh geura tatan-tatan manco dina radiona sareng dina channel YouTube-na oge nya. Sok kaparayun sadayana antukna tina bakat tingkusieun brek bae atuh unan teh cingogo bari ngayak-yak kedulur suku teu bisa dicengkatkeun komo bari jeung nempo Asmita anu harita baloboran getih mah bujang bisa nulungan malah bedogna oge kalaka ngagoler digigireunana. Gajreng deui atuh harita teh kabireungeuh si Raja Leuweung teh narajang ka Asmita. Dume Asmita ti kedepruk sukuna ngait kana akar bari ngagerem teh harita rek ngarekeb aya meureun kana sawatara senti deui mah kuku-kukuna teh nancep kana punuk Asmita ngan rikat manehna ngagorentel kituna teh bari ngahambatkeun bedogna kana cungurna anu harita geus talangap maung teh habek gaur we sedeng sungutna gudawang rangsak dihakan ku sileunyai bedog Asmita warisan tinu jadi guru bapana nyaeta Mangsal Hapi. Gabrug deui si Raja Leuweung teh ngarekeb kabeneran Asmita harita teh mireungeuh unan. Atuh Asmita teh sasat kabongohan rek ngejat teh henteu kaburu. Tapi orok kaya bajuna mah kakaut atuh kerewek wae sarta teu burung we kukuna maung teh nancep. Tapi Asmita ras kana warahan bapana. Suku maung anu katuhu anu geus nyampek kana beungeutna teh gep wae kumanehna pigeulangna ditewak. Tapi lesot deui Asmita rikat deui ngejat ka gigir bari ngahambatkeun bedogna anu mana kabeneran pisan keuna kana sukuna anu kenca anu ti tadi ge geus ngaplek bet disabet. Atuh maung teh ngagaur deui ngan teu lila getuna teh dasa terusna mah ngan ngagabrug deui. Asmita mundur kana leuwah tangkal kai anu nyagak bari ngahambatkeun deui bedogna. Dulur barani tapi cilaka manehna ti kudawet kana areuy blak bae nangkarak sedangkeun bedogna macleng. Sedangkeun si Raja Leuweung mah geus manco tinggal gepe nekuk ngan untungna teh Asmita mundur laju muntang kana areuy anu ngarambai bareng jeung ronjangna. Maung Asmita harita areuy teh murag nyorolok ninggang ka si Raja Leuweung. Atuh sasat karungkup geuwat ku Asmita teh dipiting
Tapi mau ngajaul pamitingna teh lesot gap atuh Asmita teh kana peso balati anu harita sakilat geus dicabut tina sarangkana. Anu disoren ku manehna. Dulur barani karek oge nyeungap. Mau geus ngarontok deui. Atuh satengah nangtung Asmita teh kagok asong. Pae hirupna teh aya di dinya pisan. Sakilat dina hiji ingetanana yen manehna teh baris pae diacak-acak jadi eusi kadutna maung. Barang mau ngagabrug sukuna anu katuhu ditewak pigeulangna satengah ditakis. Siat ceros atuh mata maung teh ditubles ku peso balatina. Siat deui ceros deui mata nu sabelahna deui oge dihembat ku balati nepikeun ka meh asup kabeh peso teh. Gaur-gaur teh maung bari ngajol ka hareup. Untung we Asmita teh geus nangkarak beakeun tanaga meureun. Atuh maung teh ukur ngaliwat siraheunana sarta jedak wae neungar kana tangkal kayu. Untung nama bru bae namru bari kekosehan. Korejat atuh udang deui. Balenyeng teh lumpat notok-notokkeun maneh sasat nengar-nengarekeun awakna kana tangkal kayu. Sabada kekorelengan kawasna bae geus teu kuateun meureun nahan ka nyeri dumeh matana duanana dihakan ku balati Asmita anu harita masih keneh nancem. Bru ngudupung kusah koseh terus wae jeger. Sigana mah sakarat anu pernahna rada jauh tina tempat nangkarakna Asmita. Unan barang nengyo mau geus ngojoprak kitu mah. Atuh mireungeuh Asmita ngajoprak geuwat manehna bijil tina panyumputanana. Hampir satengah ngaronang dulur. Cek nafsu mah hayang lumpat satarikna tapi suku leuleus kaya tangan pangawasana. Dulur barani panon poe geus ling sireng ngulon. Sakedeung deui oge dug asar. Da geus sidik Asmita mah masih keneh hirup. Atuh digidig wae di pangku dibawa ka saungna anu teu jauh ti dinya. Asmita digolerkeun ku Unan bari dibanjur ku cai tina kele. Kulisik Asmita teh beuntak atuh geuwat ku Unan teh diasongan cai. Regot-regot nginum bangun nu nikmateun naker. Ngan orok kaya terus ngalengrek deui kapaehan. Sawatara jongjonan mah Asmita ngalempreh kapaehan dulu. Sanggeus digulang gaper ku Unan nyah manehna beuntak deui kalawan red ka Unan anu harita keur cinekul bari rambiksa mangkarunyakeun meureun ka sobatna. Sedengkeun Asmita pok wae nyarita. Nan pae cenah dulur. Maksudna mah nanyakeun pae henteuna mau musuhna teh. Henteu Kang, salamet. Walon Unan. Maksudna mah yen Asmita teh salamet. Tapi panyangka Asmita mah maung teh teu pae. Atuh korejat hudang deui bari ti bubun celik. Kop kana kampak nu aya di saungna. Mana Unan? Mana ayeuna mana? Mana ayeuna Nan? Ih, pae eta mah atuh Kang. Cek Unan bari unur-unuran sieun ka balerang meureun. Pae. Cek Asmita deui bari bru deui. Manehna namru. Memang tanagana teh geus behak dulur.
Kang, wayahna kukuring rek di pangkunya ya. Urang balik lah. Cekunan kitu nate bari mener-mener sarungna. Sedengkeun Asmita mah teu ngawaro, da geus teu bisa ngomong-ngomong acan atuh. Ragayang bae Asmita teh dipanggul ku Unan. Dibawa balik ka imahna di Cicapar. Najan bari eureun-eureunan oge dumeh Asmita teh mineng haharagungan. Jeung Unan ngareureuhkeun kacape. Atuh kirawan Ci Isa, Unan teh geus nepi ka imahna Asmita. Ari kasampak teh deui inung beurang keur cakah cikih lantaran harita teh Nyi Esi geus ngaheujeun. Sigana baris ngagumelarekeun hiji manusia titipan ti pangeran. Bareng jeung ngagubragna Asmita digolerekeun dina samak di tengah imah, di jero engon oge nyaeta Nyi Esi brol ngajuru. Budak teh gumelar kalayan salamet. Duh, alhamdulillah Gusti, nuhun parantos salamet. Ceuk inung beurang sartaret ka tengah imah. Mireungeuh Unan keur ngagugulung Asmita. Atuh gewak-gewat inung beurang teh majengkang kaluar bari hariweus-weus. Kunaon eta teh Jang Unan? Kunaon Jang Tata teh kunaon? Cenah gelut jeung maung mak. Walon Unan lalaunan. Ih, nakumaha Jang? Aduh Gusti, dedengean teh gelut jeung maung. Inung beurang deui bari bruk langsung ngacewer bocor tengkina dulu. Bakatin kureuwas meureun jeung sieun. Sieun kumaha onam? Sieun kuno lain-lain. Tas mak, tas salamat ayeuna mah. Watos sih bisi kadangun ku Aceuk Esi nu keur ngararasakeun kanyerina. Ceuk Unan cenah. Asmita mah ti barang digolerekeun oge teulina mah ngadenge. Yen di jero ngon teh aya anu gogoroan. Nganorok aya manehna teu bisa hudang. Kawantu taya tangan pangawasa. Atuh ma inung beurang teh cul Nyi Esi gap bae jeung Unan ngurus Asmita. Digulang gaper diubaran jeung dibersihan. Saenggeus beres ngubaran Asmita mah terus ngurus deui Nyi Esi jeung anakna. Teu wudu inung beurang teh cakah ciki ciling cingcat ngurus anu ngajuru jeung anu cilaka. Nepi ka tengah peuting nah dulur kakara Asmita teh rada jagjag. Kasurung ku hayang nyaho dirupa anak anu karek gumelar ka alam dunya. Kituna teh bari digandeng ku Unan, Asmita nempo ka enggona. Kang Tata, alhamdulillah salamet Kang. Ceuk Nyi Esi bari nangkarak. Panonna mah pinuh ku cimata anu ngagarendang sasat nahan kanyeri jeung kasedih. Mireungeuh salakina. Alhamdulillah Esi, akang salamet. Kumaha ari Esi? Ceuk Asmita. Salamet Kang, salamet. Duh, nuhun Gusti. Kang Tata sareng pun anak aya dina panangtayungan salira.
Ceuk Nyi Esi deui bari gap kana leungeun salakina anu pinuh ku cacad urut dikerekeb kumaha. Jang Tata, ieu geura tinggal si Ujang ye. Cek Inung beurang. Taya lian eta teh Mainot ngaranna teh. Nuduhkeun ramo orok anu anyar gumelar. Nu beulah kencan ari rete ari gebeg teh Asmita ngerasa reuwas nu lain di kieuna dulu. Sabab mireungeuh cingirna ieu anakna teh beut buntung sabuku ponok eueuh kukuhan. Deudeuh teuing Kasep, hidup gumelar ka dunya teh bari mawa cacat geuning, tapi sanajan teu sabaraha oge, tapi cukup pikeun jadi ciri nu mandiri. Moal leungit saumur hirup di dunya. Ceuk Asmita, nyaritana bari ngageri, malah bari jeung nyurucudkeun cipanona sagala rupa. Ngalemereh mapai pipi anu pinuh ku raheutna. Ieu Jang Tata, dina walikatna aya randa hideung geuning. Cek Mainot oge bari mugakeun ametna ditembongkeun bener we. Dina walikatna beulah kenca naplok tanda hideung sagede peser. Nya teu nanaon Kasep. Sanajan hidup gumelar pinuh ku ciri-ciri, muga-muga bae hidup sing pahit daging pahang tulang, sing jadi manusia nu aya hargana, aya gunana dina hirup kumuh. Muga-muga naon harapan Bapa anu ti heula kungsi ditamplokeun ka lanceuk hidup, sing bisa kalaksanakeun. Heg Kasep, sakalian ayeuna hidup ku Bapa rek diwaris ngaran, lahirna muga disaksian ku bihang hidup Katut Inung beurang oge Unan. Batina mugi disaksian ku Gusti Hyang Widi nu Maha Suci, nu ngagelarkeun hidup ka alam dunya. Lantaran hidup gumelar bari mawa ciri nya hidup teh ku Bapa deuk dibere ngaran Gumilar, supaya deukeut kana kecap gumelar nyaeta nu ngalantarankeun ayana hidup teh di ieu alam dunya. Ceuk Asmita bari saterusna mangucapkeun syukur kanu Maha Agung. Dulur barani disagigireun Asmita boga kabungah dumeh boga anak lalaki turta salamet. Kitu deui Unan anu sasat bakal nyang hareupan kabungah dina poe pangantenan. Tapi teu kitu mungguhing sipating jelema mah. Sok aya we nu sirik pidik jahil kaniaya mika cua mika cecebeut teh. Nya mika cecep. Buktina samodel Lurah Barja anu geus kawentar galakna. Dume memang tadina kungsi nanyaan ka Nyi Iko. Tapi harita teh teu ditampa. Da eta atuh Nyi Ikona oge emungeun.
lantaran cenah rek dicandung. Ayeuna sabada ngadenge beja, yen Nyi Ikoh teh rek dikawinkeun ka Unan tukang areng. Atuh Lurah Barja teh kacidamekeunana dulu. Komo barang ngadenge cenah, ceuk usung esangna, yen pangna bisa menangkeun ka Nyi Ikoh teh lantaran ku gawena Asmita. Teu kudu we jadi bukti anu mandiri, beuki dieu teh beuki ngewa, beuki nafsu ka Asmita teh. Asa dihina basa kitu deui babah gondok. Anu memang boga hate teresep ka Asmita lantaran ngajual arengna sok ka batur wae. Mun teu kanyahoan teuing mah kiwai beuki kanyahoan girukna ka Asmita teh. Lantaran Lurah Barja jeung si Babah Gondok teh memang sobatna. Atuh ayeuna sasatna manggih jalan anu pada sarua mika ceceubna ka Asmita. Kukituna dina ngarupatna teh nemongkeun ka geuleuhna anu kacida luar biasana. Akhirna ieu dua jelema teh sapamadegan dulu. Yen kalakuan Asmita kitu teh cenah lain antepeun. Isuk jaga ningketo pasti maranehanana paris nyieun reka perdaya pikeun nyelakakeun Asmita. Tekadna ieu dua jelema teh teu saeutik mangrupakeun kana jalan kahirupanana gumilar anu mangsa ieu karek lelengkah halu. Nasib gumilar sagemlengna aya dina kakawasaan pangeran, tapi direka perdaya manungsa nyepikeun ka giruk inung bapana anu jadi marga lantaran gumilar kadungsang. Dulur barani sadayana kacaritakeun geus aya saparapat jamna Asmita diuk dina golodog nempokeun anakna nu uluk kutek we diburuan. Pipilueun jeung barudak garde anu harita teh keur manaen kaleci. Budak teh bangor pisan dulur, gawenangan dugla digle we. Da kituna teh deui wajar sifatna budak, ngaranna ge budak nya. Ngan nyeta gitu sakaya anu umur geus kolot tapi bubudakeun. Sok aya di palidinya Kang Ibrahim, Kang Sancai Damai anu kolot bubudakeun. Urang rasikeun deui dulur barani sadayana. Maklum ngaranna budak kaditu kadieu teh ngan ngahalangan kanu keur arulin. Geus sababaraha kali malahan mandi pangku cina cicing di sisi tereleng deui we ka tengah. Braget cingogo nyang hareupan kalang. Nya kalang kaleci anu diparake masang. Heg kalecina teh dicoo di koeran teh mah. Nya
Gitu geuningan aya budak mah. Di sisi atuh ulina Ceuk Iding. Budak rada gede bari rek mangku gumilar. embung 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 Gumilar. Teterejel kekepehan. Leungeunna ngepes-ngepeskeun leungeun Iding. Pok itu mah tuh Asmita tengah nyalukan. Di dieu anggur mah yeuh jeung abah Cek Asmita ngagerowan anakna. Lantaran budak teh kalaka ngahintul. Panonna mah nih nyorong-nyorong we kanu rek mangku teh. Kawas rek ngamek. Ret atuh Gumilar teh ka bapana. Teh ku ngisi dipindo digerowan 2 kali. Jeung Jung atuh manehna teh cengkat. Cul kaleci digle nyampurkeun ka bapana. Lempangna ngadedod. Bakating gumontok ke budak teh dulu. abah Gumilar laju ranggah. Lempangna nyuruntul gagaleongan. Asmita gancang muru karawak budak teh di pangku. Kalacat deui kana golodog. Bangornya mah. Yap ka dieu yeuh jeung abah deui gerayu. Cenah bari rageyeng budak teh di pangku. Dibawa ka jero imah. Kek didiukeun dina lawang. Nempokeun barudak anu arulin. Lamun seug abahna aya di dieu. Piraku teu ngarasa bungah nempo incu geus sakieu gedena. Ceuk rentes hatena bari ret nempo sirah budak anu keur dilahun. Gidangheungkeun celengo pipina diciuman. Brai naon rupa kajadian anu ti heula-heula teh narembongan deui. Nyatana waktu bapana digalusur ku sabaraha urang upas. Basarek dibawa ka pangberokan. Nyatana nu aya di kota Garut. Ras inget kana caritaan Unan anu nemongkeun kacurigaanana nya ka Lurah Barja. Inget deui waktu Lurah kababuk kurancatanana ti toko si Babah Gondok teh. Pok-pokanana harita teh waktu nyarekan teh bet matak jadi pikiran. Bisa jadi Lurah Barja teh neuneun hate goreng ka aing. Teu sangka dina pasal baheula manehna mika hayang ka si Esi bet tepikeun ka papanjangan kieu. Malah nu jadi korbanna mah kapan bapak aing sorangan. Teu nanaon Lurah Barja. Rumasa dina waktu ayeuna mah aing teh eleh. Tapi rasakeun engke ka hareup da jelema mah moal salilana apes. Oke anjeun ge moal salilana jadi lurah. Jadi pangagung nu aya dina kaunggulan. Ceuk Asmita ngocomang dina jero hatena. Ret Asmita kana leungeun kencana Gumilar anu numpang dina tuurna. Sabrehan oge kabireungeuh. Cingirna buntung eueuh kukuan. Kecewis deui dina hatena. Meni sarua pisan cacadna teh.
Sigah akina dina cingir kenca. Ngan ari abah mah buntung kabeh. Boah ieu oge nurun ka akina. Teu naon lah. Asal ulah nurun we kana kasangsaraanana we. Cenah dulur barani. Jurung gunung budak teh nangtung. Dina lahunan leungeunna ngopepang. Ngarampa beungeut bapana. Ramo-ramona anu baruntet teh nyoo kana ceda anu ngagudat dina pipi bapana. Nyatana ulut basa baretot ya gelut jeung maung. Tapak kukuna nepikeun ka ayeuna teu bisa leungit. Dina cageurna ge ngajadikeun mangrupa cacad anu ngagurat dina pipi belah katuh. Ulah dikorek-korek atuh linu. Yeuh Jalu, ieu teh minangkana mah hadiah. Hadiah kalahiran Percis abah pisan meh-mehan menang jilaka. Nya hidup gumelar ke alam dunya. Sapoe rejeung kasep. Ceuk Asmita bari neuteuk beungeut gumilar. Kang. Sora Esi ngageroan di dapur. Asmita ngaleret ka jero satengah ngadengekeun. Lantaran tepati sinik bugu parasaanana keur dipuseurekeun sagemblengna ka anakna. Aya naon? Esi, Asmita malik nanya. manehna masih keneh diuk. Ieu gerak Kang. Minyak lantung. Geus kosong di bae. Cek Esi, nah atuh tadi teh eueuh anu ngidar ka dieu kitu. Nya, sugan teh aya keneh kitu Kang. Haripek teh beak geuning. Esi ngaleret ka salakina anu geus manco di lawang dapur. Poek we meureun Kang saputing ieu mah yeuh. Nya geus atuh. Urang meuli we atuh. Mengpeung beurang keneh. Ceuk Asmita. Harita. Nah, moal kaburitan kitu akang balikna. Esi semu melangeun. Moal sugan. Ongko kapan keur caang bulan ieuh deh. Dina kapeutinganana oge moal ngatog teuing. Sok atuh kadiekeun teh Esi botolna. Ieu we budak ieu geura pangkuh heula yeuh. Asmita minta botol. Bari mikeun budak geus kitu mah. Gejlig wae Asmita teh turun ti imahna. Bari ngajingjing botol. Kebat kalaneuhkeun. Satengah rurusuhan. Maksudna marek meuli minyak tanah ka Nangka Pait. Puguh jalan teh mudun. Atuh ngagunakeun pisan. Lempangna menikeun ka nereng. Geunaheun pisan. Kawas aya anu nyurungkeun we dulur da murun. Breh lembur sadahurip geus katembong. Manehna terus ngadudud. Keluak lieu. Sabada kaliwatan sadahurip. Jalan mimiti mayat. Tepati mudun teuing. Lempangna teh mimiti dikenoran. Hitung-hitung ngareureukeun napasna. Tapi sakedeung deui oge manehna bakal anyog ka Nangka Pait bras ka jalan aspal. Asmita mengkol ka katu. Toko si Babah Gondok teh harita kabeneran geus nutup. Tapi ari pantona mah muka. Nya muka keneh. Malah si babahna oge harita teh keur ngajanteng di hareup. Meser minyak lantung tokeh. Ceuk Asmita bari nyampeurkeun. Dulur barani si Babah Gondok teh.
Lain emalan malah nyerengeh manehna malong kana beungeut Asmita. Neuleut ceda nu ngagedad dina pipi. Anu sanajan manehna teh geus nyahoun yen eta teh urut basa gelut jeung maung. Tapi ari prok saban tepung teh kudu we mureleng ti kasebeleun. Meuli minyak toke meuli minyak. Asmita nyaritana rada ditarikan. Tapi teu ieu dipalire. Dulur Barani kana patalakuna si Babah anu teu pingeunahun teh. Hanya si Babah teu kebat nyaritana lantaran manehna ras inget kana kageuleuhna. Dume Asmita teh tara daekeun ngajual arengna ka manehna. Kugituna cek pikirna ayeuna rek dibales. Moal rek dibere meuli minyak tanah ku manehna teh. Mangkaning warung-warung sejen teh geus tarutup. Ongkosan puguh aya we di nu sejen mah. Rek meuli minyak lantung tokeh. Buru atuh. Bisi kaburu burit yeuh. Asmita geus teu sabar. Memang di jero teh aya pagawena nu bakal ngaladangan tapi Asmita teu bisa abus lantaran kahalangan ku si Babah. Hanya euy minyak lantung mah meak musi meak Asmita euy. Hanya emal si Babah toke bari ngabalieur piraku toke. Asmita kawas anu teu percaya. Cek oe awah geus meak. Nyali we lah kanu sejen kan itu. Kituna teh dulur. Bari gebruk bae pantona teh dipeuneuteun. Beuh. Cilaka yeuh. Kudu ka mana ya aing neangan minyak. Jeung naya ku judes-judes teuing deuh. Keur kondok teh. Cek Asmita geleneng dina jero hatena. Manehna luak liuk nempoan warung anu sejen. Cabot keur kitu torojol teh budak lalaki bari ngajingjing botol. Heg manehna keketrok bari gegeroan maksudna marek meuli minyak tanah. Berai atuh panto teh dibuka ti jero. Bulubus budak teh asup. Terilawa ge kaluar deui bari botolna sidik geus dieusi ku minyak. Geuning eta aya. Cek Asmita ngagarandeng bari nyampeurkeun deui kana lawang tokona si Babah gonok bari parasaanana teu puguh. Geus teu gue boga sangkaan goreng. Pasti cenah si Babah gonok teh mika ngewa ka manehna dulur. Nya, da Asmita ge sadar yen manehna teh ayeuna mah tara ngajual areng ka Babah gonok. Tapi karek oge manehna nyurungkeun panto waktosna kabujeng Seep dulur. Heuh. Hapunten dulu Barani rupina waktosna kabujeng Seep. Kukituna carios gumilar. Cag urang teuneun heula di handeuleum sieum urang tuna di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun kapayun urang guar deui. Hapunten tina sanes kanten kakirangan kalepatanana. Pamugi bae jeung janten panglipur kana kolbu pangbeberah kana mana. Atuh Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun oge kana kasatianana dulur. Kalayan ditutup wae. Wabillahi taufik wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.